Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina saat anu ieu digunturan nugraha ku Allah Ta'ala, dipaparin kesehatan lahir batin, sabadana urang ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan tiasa patepang deui kalayan aya dina kesehatan. Mudah-mudahan Allah nampi kana sanes kanten amal ibadah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wangkit ieu pisan urang ngawitan deui ngaderes teraskeun hanca anu katunda dina waktos anu kapengker. Ila muallifi hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annahu sareng karana sanya-nyana Allah Ta'ala eta ajalla ngagungkeun Allah aqdarohum kana pirang-pirang darajatna itu mukminin. Ana mukminin tingali dina inna maja'ala kadinya aya mukminin tah. Aqdarohum kana pirang-pirang darajatna itu mukminin. An ayyujajiyahum tinayen moal ngabales Allahum kaitu mukminin pidarin di daerah labakoa anu henteu langgeng laha pikeun itu dar atas gini man wajada ya mak hancana anu teu ngaos kamari jig halaman genep hiji man wajada kadinya tah hikmah anu ka-72 man sing saha jalma wajada nu mangihan si man minal muridina mante tireng-rengan jalma nu ngarepkeun wusul kabeh ka Allah. Samrota amalihi kana buah amalna itu si iman. Ae minal halawati tegesna tina halawat. Halawat teh enak, manis, tah itu halawat. Pihi dina itu amal wana imi jeung kaenakan jeung tegesna kaenakan bihi dina itu amal ajilan di dunia asal logat harfiah nama anu buru-buru teh nyata di dunia fid dunya tegesna di dunia bahwa tah mangka ari itu wajada samrota amalihi
eta dalilun dalil ciri bisa hujah menang dalil di dia ala wujudil qabuli kana ayana ditarima ajilan di akhirat. Ajilan teh logat harfiah nama anu tempo teh di akhirat maksudnya. Ay qabulillahi tegasna narimana Allah lahu kana itu amal. Hikmah nuka 72 na Kyai Musonib ngajelaskeun darajat amal makbul di dieu. Pan ari amal teh aya anu pangkatna sah, aya anu pangkat makbul, aya anu pangkatna makjur. Kabagi tilu wae lah. Aya anu sah, aya anu makbul, hartosna ditarima. Ditampi mah ditampi ngan can menang buruh. Aya anu makjur, taya diganjar makjur teh hartosna. Jadi ibadah teh kabagi tilu, sah, makbul, makjur. Ari ibadah anu sah nyaeta ibadah anu bener cek hukum fikih atau itu ringan bahasana. Lamun cek hukum fikih eta ibadah teh sah, maka eta lamun cek hukum fikih eta ibadah bener maka hukumna sah. Mun cek bahasa anu panjang mah tinemu syarat rukun ngajauhan pabatalan da eta sah hukum. Ari hatena mah karep teuing rek ikhlas, rek henteu, rek ria, nu penting mah asal tinemu syarat rukun teu nincak pabatalan eta hukumna sah. Diganjar teh can usah, tah can kan. Kakara sah. Ari sah mah lamun dina kaayaan urang rek jadi polisi ngumpulkeun persyaratan sah. Kelakuan baik, izin orang tua, jangkung 1,70 meter, terus komplit persyaratan. Eta kakarasa. Pancan berangkat orang lagi ke kantor, didaftarkeun pan. Geus didaftarkeun diterima. Tah, jadi aya makbul kitu dina salat. Tah ayeuna di dia dijelaskeun derajat makbul ya kan. Saur Kiai Musonib di dia saha jalma anu manggih kana buahna amal di dunia maka eta hiji dalil kana yen ditarima di akhirat. Jadi amal urang teh makbul kayak gitu. Buah amal anu mana? Halawat, nikmat. Jadi dina salat aya nikmat. Urang kungsi salat nikmat tuh. Iso lamun sorakwa nikmat teh maksa teh nikmat iso zikir aya nikmat dina zikir. Ciri makbul amal soleh teh halawat kan eta. Jadi Kiai Musonib nerangkeun bahwa makbul amal teh tandana aya naon nikmat waktu amal kayak gitu. Cek bapak teh pangmekeun ledang tuluy we ini tadi nang migawena teh nikmat teh. Eta makbul. Jadi ciri makbul teh halawat. Lumatak aya keterangan al imanus shahihu nurun. Ari iman anu teu kacampuran musyrik teh nur. Nu aya dina hate. Wa fi nurihi al halawatu fil ibadah. Ciri ya iman anu soheh teh dina ibadah aya halawat. Lamun salat teu nikmat, lamun ngaos teu nikmat, berarti naon sih? Kari gampang. Lo disebut batur kan? Ngaji mah ngaji ngan iman gue soheh waktu ngaji. Jadi dina ngajina henteu nikmat.
Salat mah salat ngan iman goer sohe waktu salat. Maka moal aya nikmat. Di mana teh aya nikmat? Teh aya tanda qabul. Tah gitu. Ngan Kang teu sakur anu nikmat eta qabul. Sabab ieu teh halawat teh nu halawatna teh naon cing? Nu halawatna sir ieu teh kan. Hari halawat qalbu mah bisa jadi nikmat salat teh. Salat subuh tadi nikmat. Naon sababna? Nu ngamakmumna 200 urang. Nepika biasa maca kulhu ge waqiah. Nikmat salat, nikmat. Aduh aya nikmat tadi salat subuh. Anu nikmatna nafsu atau sirru kira-kira na soka. Lamun anu nikmatna nafsu nu aya dina qalbu ria kan? Keur mah urang sora alus. Pas salat subuh mah tarik kabeh man. Nya. Waktu kalau teh pan maca Fatihah ge make bayati ajami. Bayati koror bari mikirna hate aing ceuk makmum halon teh teh baca salat Fatihah. Nikmat. Tapi nu nikmatna nafsu. Tapi nu nikmatna qalbu. Oh. Lain sirru nu nikmatna ka. Aya nikmat dina amal teh lamun sirru anu nikmatna maka lantaran naon aya nikmat nyaksi jamal Allah. Tah eta nu nikmatna teh kan. Kita bisa ditanya ciri amal makbul nikmat. Itu naon sababna make nikmat dina amal? Pan moal bisa ngajawab urang. Naon sababna aya nikmat dina amal? Sabab ayat tajalli kana jamal Allah. Gitu. Ari nyaksi kana jamal Allah teh nyaksi ka Allah. Nikmat surga pang nikmatna nyaksi ka Allah kan. Nikmat widadari, nikmat boga gedong di surga, leutik eta mah dibandingkeun jeung nyaksi ka Allah. Nu matak jalma anu di dunya na tajalli ka Allah moal kabengbat kulian Allah. Naon sabna? Pang nikmatna nikmat nyaksi ka Allah. Nikmat boga duit dibandingkeun jeung nyaksi ka Allah, nikmat nyaksi ka Allah. Nikmat surga pang nikmatna di dunia kaasaan ku urang tiraku kan. Make teu nikmat karasana. Kulantaran teu nyaho kana nganikmatan anu hakiki. Nikmat boga duit ge. Waduh, asal teh geus sampurna deui. Padahal apa duitnya sok nyiksa sakapeung ka urang. Sok nyiksa bener. Gitu. Hirup lebih ka tempat ditibrak sare lantaran boga duit 2 miliar na lomari. Nyawa satpam. Teu percaya ka satpam ge, da bisa dibongkar ku satpam. Manehna teu tibrak sare. Disiksa ku naon? Ku duit. Osok nyeri hate ku duit urang osok. Hayang duit tapi duit kabur wae tina pesak urang. Nyeri hate teh, nyeri hate, disiksa. Tah kanikmatan nu hakiki mah nikmat sabab nyaksi ka Allah. Lain salat teh nikmat ku salat. Aduh aing nikmat dina salat sabab aya salat, lain salat ada salat mah lain Allah. Lamun nikmat ku salat areun salat, oh nikmat nangge. Tapi lamun nikmat dina jero salat sabab nyaksi jamal Allah, salatna eureun nyaksi jamal Allah nang bisa anger pan. Jadi terus nikmatna ke bawah ka imah, ke bawah ka sawah, ke bawah ka kantor, nikmat terus. Jadi bisa ditanya nikmat dina ibadah teh ku sabab naon? Ku sabab nyaksi kana jamal Allah. Nyaksi ka Allah di surga ge pang nikmatna surga. Di dunia komo atuh ka. Nikmat surga nu pangharapna ge gedong di surga dijieun tina inten berlian sakumaha kaya
pangbeungharna sa Indonesia kabejakeun boga imah tina inten. Aya Kang teh ya? Teu kabejakeun. Ukur boga imah gedong sigrong dijieuna tina batu jeung keusik. Teu sabaraha nu kitu mah. Lantaran teu apal nikmat anu sabenerna, nikmat leutik ya sabadag wae. Da tepati wau karena duit nu gede, apalna teh ngan ukur anu 10.000, boga duit 10.000 teh atoh sapang padahal. Padahal mah tukang nyekel duit 100 ribuan mah 10.000 teh teu hitung gede kan, nikmat teh kan. Jalma tukang nyaksikan jamal Allah, jalma anu nikmatna sir nyaksikan jamal Allah kan. Nikmat urusan nu ta'aluk jeung makhluk mah lain nikmat, eta mah bohong nikmatna Kang. Lain nikmat, ari nikmat sakedeung nikmat lain. Lamun urang seuri apal ke buri trek ceurik, nikmat mah seuri teh. Datang duit 1 miliar tapi apal ke lohor lek leungit, nikmat mah kan? Moal. Oh kan. Nikmat dunia mah leutik nikmat dunia teh. Sakumaha badagna ceuk urang dunia, tapi dibandingkeun jeung nyaksi ka Allah mah sateu kukuna. Nikmat surga saliang tinyaksi ka Allah moal aya 1/88 tina nikmat nyaksi ka Allah. Komo nikmat dunia kan. Ari di dunia boga pamajikan ngolotan teu? Ngolotan. Ari di surga boga pamajikan teu kolot-kolot. Tisokan. Saper-sabaraha tina kalimatan surga tisok. Eta teh leutik dibandingkan jeung nyaksi ka Allah mah. Kulantaran teu apal nikmat anu hebat nyaksi ka Allah, nikmat leutik ya segede. Eta teh timbul tina kebodohan urang. Nu matak hirupna jadi kaliru. Jadi kaliru. Waduh, aing boga sawah 5 hektar, nikmat terasaan. Boga sawah 5 hektar nikmat dibandingkeun jeung nyaksi ka Allah, nikmat nyaksi ka Allah kan. Kumaha cenah nikmatna kudu ngasaan hese disebutna. Akang ngasaan gula amis teh bisa nerangkeun amisna gula. Teu kudu ngasaan heula. Aya makom azzu teu bisa diterangkeun nu ta'alluq jeung Allah. Di dia ya Kang ya. Nu matak bener hirup kudu make ilmunya Kang. Tanggi nikmat we dina salat, wah aing ciri makbul. Nikmat tu mana kade? Nu nikmatna nafsu, qalbu, ruhu, sirru. Mana nu nikmatna? Lamun nikmat dina salat sirru nu nikmatna, nikmat sabab tajalli ka Allah. Tapi lamun nikmat dina salat nafsu nu nikmatna, nikmat satepeda dilalajuan batur. Ya. Aing sholat batur nonton, aduh malikat khusyuk sholat. Padahal ali batur mah sholat teh khusyuk. Kulantaran aya batur wah di upland sholat nangar juga alus cek batur. Nikmat naon? Nikmat anu nikmatna naon? Nafsu kade. Aya nafsu, aya qalbu, aya ruhu, aya sirru. Nu dimaksud halawat di dia. Samrota amalihi, buah amal di dunia teh tajalli ka Allah, ciri makbul majur amalna ke di hadrat Allah gak diganjar ku Allah. Nah cenah make di akhirat bahasana kapan dunia mah lain daerah pembalasan kan. Lamun jalma sedekah jadi beunghar sabab sedekah lain pembalasanana eta mah Kang ngasaan liyudhiqahum ba'dal ladzi amil. Ngasaan Kang ari ngasaan sok 3 piring teh. Cik asa anak ngeun teh karasa kuya satungtung senok. Matak pembalasan Allah amal urang nu alus di dunia eta malin pembalasan Kang liudhiqahum eta mah ngasaan tina sawarehna ganjaran anu rek dipikeun ka anjeun sebagian kecil satungtung senok. Oh Kang kasawang teh ganjaran anu engke nu sapuratina di Allah. Bisa kasawang kurang wala. Jadi nikmat di dunia sakumaha nikmatna lain nikmat ieu mah naon sababna? Ceuk Imam Ali lamun rek urang ngarasa nikmat ku dunia sing ingat dunia sok ninggalkeun urang atawa urang ninggalkeun urang aya keneh usaha jatuh beak jadi pakir.
urang aya ngan ditinggalkeun dunya atawana dunya loba keneh urangna maut milik sajing milik batur pamajikan gitu jadi nu batur kan urang menang ti hese ngurus urang teh di pakaian diurus sina pinter awakna sina lingsing urang maut mah ku batur kan sing inget kan rugi ngurus teh Kang ari ku batur mah bener rugi aduh mantak dunia mun aya nikmat Kang alah tong dianggap nikmat dibandingkeun jeung pembalasan amal soleh ti Allah mantak pemikiran anu salah ku ilmu makrifat dibongkar Kang hayang bagja dunia akhirat aing kudu beunghar salah mikir amun bener beunghar jadi bagja sakuru beunghar kudu bagja kuning aya nu beunghar bunuh diri aya wartosna ke Cibaduyut ka dieu urang Amerika nu pang beungharna salam dunia bunuh diri aya bejana aya nya nya bunuh diri Kang ari ngarasa bagja mah sok lain segala-galana nikmat dunia teh Kang lain segala-galana hayang bagja beunghar heula ari di Tanjung Kodim eueuh catatan beunghar wah ribu Kang hirup pakir tapi aya beunghar ngan nyeri hate sorangan eta mah Kang lamun urang usaha teu maju mikir kullun muyassarun lima khuliqalahu jeung Rasul perkara nu dijieun keur anjeun mah digampangkeun ku Allah ari aing teh semplek nincak semplak sugan aing mah catatan beunghar di kodong umroh teh ditu geus lah sing sobar nalima kapakiran fakir teh jadi panyiksa sabab sobar dina kapakiran anu jadi panyiksa mah fakir tapi hayang beunghar dia kadaek hayangna fakir diberi penyakit hirsu wah ripuh atuh Kang arek bagja kudu pinter heula teh kudu pinter geus boga otak belet kudu pinter kudu katalar heula Iqna Fathul Wahab kudu katalar heula Johar Maknun Alfiyah kudu katalar puguh nalar 10 ge pasca 12 leungit 10 katalar sabeuh ayeuna ngalaguan bagja ku pinter nu bodoh ge bisa bagja kumaha carana cing asal sanggup jadi murid sodi guru lamun neangan bagja hirup dunia akhirat ulah ingat kana beunghar ulah ingat kana pinter Kang so lu pinter teu boga wibawa seueur pas pinter jadi pejabat henteu korupsi berwibawa teu roboh dari wibawa mah harga urang mah Kang sing ingat lain sabab naon lain sabab urang ngabeja-bejakeun amal urang Kang kamuliaan urang hirup di dunia saukuran amal soleh urang dina naon dina keikhlasanana amal soleh teu ikhlas moal jadi mulia sabab amal soleh moal Kang pas Fir'aun ke ana rabbukumul a'la barang bere kata tangga mah ngan lamun heg papangi sok disebut maneh teh boga sakitu menang aingnya nyerieun moal anu pambere kan aduh motor maneh alus tapi ingat ti aingnya sok nikmateun moal Kang ade Kang salah neangan kabagjaan kudu ditilaman heula ku beunghar loba nu teu beunghar ge bagja Kang nu beunghar bagja aya aya tapi lain sabab beungharna sabab makrifat ka Allah dina beunghar nu fakir ge aya nu bagja sobar dina kafakiran sabab makrifat waktu fakir jadi atuh ari kabagjaan teh naon anu jadi sababna hiji makrifat ka Allah bagja hirupna jalma saukuran makrifat ka Allah lain saukuran pinter jeung beunghar lain Kang lain saukuran wibawana lain saukuran naon makrifat ka Allah jadi atuh urang ulah nyalahkeun duit ieu teh gara-gara duit dikeun datang ka aing jadi ripuh hirup teh ripuh hirup teh dina fakir karena urang hayang beunghar teu narimakeun penentuan ti Allah teu ridho diatur ku Allah coba Allah teh geura ngabeungharkeun ka aing atuh ngaji teh malos bot aing nasabna ieu mari keur teu boga duit teu ngaji ari boga duit ngaji nyalahkeun Allah cek Allah teh batur ge aing teh boga duit geuning ngaji ngilu kana motor batur papadon ti Sabtu mula
kemana deh kaji kagak itu ngaji milunya dawing itu gak motor mata kenaon gitu. Dia mau kalah nyalahkan Allah atuh da Gusti abdi usaha tadikeun maju kulantaran teu maju abdi teh jadi teu keburu ngaji nyalahkan Allah. So jalma nyalahkan Allah pinter bodoh kira-kira kan. Nyalahkan Allah teh sabab teh nyaho ka Allah kan. Sok aya anu nyalahkan Allah. Engko cenah cek ajengan teh ari Allah teh bager tapi aing ngaduang geus satahun teu beungar-beungar ieu. Kayak mana cenah berehanana Allah Al-Jawad Al-Karim teh dina sifatna. Marukan ari bereha ari bager teh kudu mere wae. Teu kudu mere wae Kang ari bager. Inung temikeun bedog anu seukeut ka budak nu 2 tahun cik sok Kang. Sabab naon eta? Sabab bager atau sabab koret Kang? Balas nyangah ke anak mun teh nyaheun mah bikeun sina doang bingbingna. Tapi emang henteu. Jadi ari ngaran bager teh Kang lain kudu masihan wae. Nu matak dina hikmah dijelaskeun aya itu ainul man'i aya man'u ainul itu. Pamere hakikatna panyegah aya panyegah hakikatna pamere. Aya man'u ainul man'i aya man'u ainul itu. Jadi dibulak-balik aya itu ainul itu. Pamere hakikat pamere, panyegah hakikatna panyegah, aya pamere dohirna hakikatna panyegah, aya panyegah dohirna hakikatna pamere seperti tadi. Urang ngadoa geus satahun minta beunghar terikeun beunghar. Kauning aku Allah, iman jiga jika maneh kitu mah dibeungharkeun ku aing eureun salatna ge. Pan teu boga duit 200.000 ge belenyeng ulin ke Jakarta. Lumayan tinggalin berjamaah teh pan 2 poe mah. Mungkin bukan duit 100 juta mah ke Perancis ulina sebulan teu bisa berjamaah kan. Mata geus katingali ku Allah ente mah moal dibere beunghar ku aing wah kicep jiga kitu mah jadi Firaun beunghar. Mata teu dibere beunghar teh paparin Allah. Ijabah doa teh teu dibere. Teu dibere teh teu ijabah teh hakikatna mah kan. Cek Allah moal diijabah sia beunghar. Jauh ti aing mabur geus beunghar mas. Peda wae teh pati buka duit dek ngaji teh. Nyalin ari geus buka duit masuk pohon ngaji. Baru teh mah dukut ku ajengan hayang ngaji beunghar los we eueuh. Itu pangajul ajengan teh. Pangduakeun jenengan aing cenah beunghar, ari geus beunghar los eueuh. Urang ge ngajul buahkeun ari geus beunang balangkeun. Marukan ajengan belegu ngarti aya kicep. Kabaca. Kicep jiga kieu mah pangajul aing teh dianggap antep. Duakeun Kang sing beunghar. Oh, duakeun sing beunghar padahal mah ku aing moal diduakeun beunghar. Naon saok kicepna beda pangajul aing. Cilaka sia jadi beunghar mah jauh eureun ngajina ge sok. Balas pinter guru teh Kang. Ari urang minta beunghar guru ngaduakeun ulah beunghar balas pinter guru teh. Kan urangna belegu. Jadi nyalahkeun guru. Aduh guru aing euy teu mustajab doana. Buku balas mustajab ulah Gusti dituliskeun ku guru. Naon cenah hayang naon? Hayang boga mobil 10 tuliskeun. Ini makanya dituliskan juga nu heueuh ngarabungaheun we. Padahal teh mah ulah Gusti. Kicep model kieu mah bahaya jadi Firaun. Entong cenah soleh we heulakeun. Ge cenah ngaji heula, geus ngaji kakara boga ilmu bari boga dunya insyaallah moal salah ngagunakeunana. Minta beunghar ilmu can boga, wah hitung-hitung mere bedog ke budak leutik kitu kan. Loba nu cilaka, teh kurang pinter guru teh. Aduh teh. Ya teteh balas naon, balas pinter nu matakan sabenerna mah urusanana ilmu. Bahayana jalma teh sabab teu make ilmu. Salat mah salat ngan teu make ilmu, jadi lain salatna teh. Kaji ngan teu make ilmu, tah ieu. Kamari sing kuring papendak sareng padamal. Ya salah sawios padamal Kementerian Keuangan. Nanyakeun masalah tarekat ka sim kuring. Jadi Pak Kiai yang disebut sesat tarekat itu sebab tidak ada taklim, tidak memakai ilmu. Iya. Jadi lain salah Qadiriyahna, Naqsabandiyahna, Tijaniyahna lain salah eta. Salahna tarekatna teu make ilmu. Saya jadi ngerti sekarang macam. Cik mana?
Ngaku kontrekat Naksabandi, tapi tengah ngaji ilmu saya Naksabandi tasawufna. Ari ngaku tarekat saya Naksabandi, ari tasawufna teu diaji. Oh, eta mah bakal kejadian seperti anu ini tengah haji ditanya haji naon. Teuing. Haji naon Kang kamari teh tamatu atawa na ifrad? Teuing cenah. Kiso Kang. Tas di masjid. Ari salat akhir tas salatnya. Salat naon lohor atau asar itu? Teuing. Jadi salat teu Kang. Nah, itu sebab teu make ilmu. Jadi kesalahan mah teu make ilmu, lain salah bahasa tarekatna. Ibarat Naksabandiyah Qadiriyah mah bener mu'tabar. Dan anu ngajalankeun nu ngaku tarekat Naksabandiyah teu make ilmu eta kasalahanna mah. Jeung teu boga guru nu bener. Nu sanggup nerangkeun taroki jeung sulukna hate ka Allah. Baru-baru bisa nuntun batur wusul, manehna ge teu bisa wusul ka Allah. Nu ceuk bahasa simkuring mah nu nalkina talqinun. Eta lain salah talqin, lain salah tarekatna kan. Langsung jalma pinternya Kang. Waduh, kalau begini Pak Kiai sesatnya itu orang tarekat itu sebab tidak ada taklim, tidak ada ilmunya. Jadi guruna teh sanggupkeun nerangkeun, sok urang dikir we ngegerut payang ngucapkeun lapad hungkul. Teu dituduhkeun hatena waktu la ilaha ka mana ningalina keur illallah ka mana teu dituduhkeun. Da manehna ge memang teu apal manehna ge. Jadi zikir teu make ilmu. Apa tungtuana kulantaran teu make ilmu hirup kaliru. Teu make ilmu Kang. Urang teh dina urusan anu penting mah sok tatanya ka batu. Oh ieu teh ka Mekah. Lamun rek mekal duit 20 juta mah henteu. Sopan tasieun sangsara di ditunya. Sok tatanya. Oh dicuk nu ngajawab, "Wah mahi sia 20 juta mari balanya mah." Kejabal mereka ibadah ka ditu mahi. Ieu Kang mah rokok cenah 2 bos cukup mah. Nanyakeun ka BIH, di KBH-na tukang udut. Ceuk ka BIH, ari mereka aing mah mahi 2 bos. Tatanya sieun sangsarang ke di Mekah di ditu. Kunaon ari urang rek lunta ka akhirat teh nanyakeun ka kiai. Iso Kang, ari salat ajengan anu sok uncelang-ancolong hate ka sawah sakapeung nongkrong ka gardu sakapeung ka nya dipake bekal nyukang Siratal Mustaqim teu aya nu nanyakeun kitu mah Kang. Ari nanyakeun bekal ka Mekah marayap. Yo ajengan mah moal sakieu. Duh kaliru jalma sieun sangsara ini ka Mekah lunta. Padahal ka Mekah mah deukeut. Naon sababna? Dunya keneh ari Mekah dunya lain. Dunya ari akhirat dunya lain. Oh jauh ka akhirat keur itu. Tapi rek lunta ka akhirat mah eta teu mikir. Ari ngaji anu sok bari nunutan kanyat ajengan teu mun ke dikubur ditanya man rebuka bisa ngajawab mah lamun ngaji bari nunutan eueuh nanyakeun kitu eueuh Kang. Kunaon ieu jalma teh jadi keder ka Mekah ada sieun sangsara kunaon rek lunta ka akhirat teu mikir urang. Pieu salat jiga kieu ieu kanyat mawa aing jeung pamajikan jeung anak saralamet kabeh nyukang Siratal Mustaqim mikir kadinya Kang. Eta nu perlu ditanyakeun maka Mekah mah deukeut. Lamun ini ke Mekah beak duit bisa ditransfer ti dieu. Bisa. Kau mau dia mau ATM Golden mah kari nyolokkeun gampang. Hari ke akhirat kanyat ditransfer ti dieu. Bebeja hei aing aing dikubur teu bisa ngajawab man robuka. Aduh ieu teh cik budak maneh teh mikir transfer aing ku salat maneh bisa teu Kang kitu. Sanajan ngarti kita bisa ngobrol nanda dikunci ku Allah Kang. Tadi dinya Kang. Urang kalau bantu make ilmu. Hari walimah safar sok dilaksanakeun ku urang Bandung sok. Hari walimah apal sabaraha rupa cisok. Ono apal teh walimah kawin, walimah hitanan, walimah safar, walimah naon di? Hah? Walimah akikah, apal. Ari nu sajen apal teh? Pan aya 10 walimah teh Kang. Apal teh walimatul khitan, walimatul arus, walimatul akdi, apal teh walimatul akikah, walimatus safar. Teu apal walimatul nakiroh, walimatul nakiah, teu apal Kang. Walimatul imlak teu apal. Da teu mesti ka haji, Bang.
nanyakeun ka ajengan henteu di. Osok gering kurang Bandung osok. Osok cetruk 3 tahun, ari yang teu bisa lempang deui. Sunnah walimah kan. Disebutna walimatun naqiah. Walimah hudang gering. Ulah kawin wae, ari kawin walimah. Ari hudang gering teu walimah. Walimah kan. Mau sang tenda ngurang ajengan naon dia walimatun naqiah. Walimah cager tina gering. Ari tas meuli sawah osok walimah teh. Sunnah balang Kang. Walimatul imlak. Tas meuli mobil osok walimah teh. Ari kawin deui walimah teh hukum. Astagfirullahaladzim tuh apal walimatul imlak. Meuli sawah 2 hektar dengan 5 bata mah ulah beak duit teh walimah. Meuli sawah 2 hektar walimah. Sunnah muakkadah walimah teh kan. Walimah teh dimustaq tina al-walam. Al-walam teh ad-dhammu manana wal jam'u menyatu atau kumpul maknana. Tapi sok diartikeun kana naon? Kana perayaan. Tas kawin tuluy ngayakeun perayaan. Walimah disebutna teh. Tah kitu. Lu mah cek badul hukama walimah teh sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Itu apal sunnah muakkadah sugan ari tas gering cager teu kudu walimah. Teu sunnah walimah, sunnah ke walimahnya Kang. Walimah. Itu gagabah. Walimatun naqiah, walimatun nakira, walimatul imlak, walimatul blil bina, tasnyan imah beres walimah sunnah muakkadah kan. Sok kumpulkeun jalma. Nu mata cek Rasul alim lahu walau bisatin. Hei Abdurrahman bin Auf, kudu walimah ente sanajan ukur mencit domba. Bahasa lain kudu mencit domba wae. Aing lain domba hayam 20. Eta mah bahasa kinayah tuh Kang. Ari domba ku urang Mekah mah 10 urang atawa 5an. Saep urang Mekah. Urang mah mencit domba 30 urang Pak. Di Mekah mah kan. Lamun nuang daging teh domba teh kulimaan saep. Jadi kieu pek ngayakeun walimah sanajan ngumpulkeun 10 urang 5 urang. Sabab biayana teu peuti seueur. Sunnatun muakkadah. Teu aya teu apa sugan ari tas ngabangun urang beres teu sunnah walimah. Sunnah walimah sunnatun muakkadah. Walimatul bina disebut. Walimatul imlak, walimatul naqiah, walimatul nakira, walimatul halqi, walimatul akikah. Syuhur walimah 10 dina Islam walimah. Naon sababna Islam nyunnahkeun walimah Kang? Lebih ke 10 rupa nu disunnahkeun walimah. Sabab dina walimah ayat 3 perkara. Hiji sambung doa, kadua sodako, katilu silaturahmi. Silaturahmi panjang umur, sareng dijembarkeun rezeki. Panjang umur geuning cenah kemari maot tukang silaturahmi. Panjang teh beda-beda Kang. Aya panjang maknana, aya panjang bagi maujudatna. Ari makna panjang umur mah 30 tahun ngan alif kitab geunang 10. Ari urang 100 tahun, sapotong kitab henteu. Panjang nu mana cisok kakekatna Kang? Jadi dina umur arti panjang teh loba berkah, loba kaalusan nu dipidamel ku urang dina umur kajen teh pondok umurna. Seberapa kali mangih Ramadan? Ngalukur 20 kali. Da sanggeus balik jadi hitungan 20 tahun umur. Situ mah 100 kali. Dia 20 kali unggal tahun menang Lailatul Qadar. Itu 100 kali itu menang hiji acan. Panjang mana umurna ke kata si Sokang? Ah kitu mana teh Kang? Dijembarkeun rezeki ku Allah, dibeungharkeun ku Allah tukang naon? Tukang silaturahim. Lain kudu loba duitna, beunghar hate Kang. Nu paling penting mah beunghar ku harta tapi hate fakir mah disangsara ku hartana Kang. Disiksa ku hartana. Kabeh nyiksa dinisbatkeun ka jalma nu hate teu makrifat ka Allah sehingga perkara nu taluk jeung urang nyiksa kabeh ka urang, nyingsieunan ka urang. Boga pamajikan, nyiksa pamajikan ka urang, coba nyingsieunan. Aya jalma nu nengan duit keur nyumpunan ka hayang pamajikan, kunaon nepi ka pohong ngaji lantaran sieun kabur. Sieun disingsieunan, sieun terus. Jadi perkara nu aya di urang nu dimiliki ku urang teh nyingsieunan jeung nyiksa ka urang kan. Lamun hate teu makrifat ka Allah. Ari
Ari nu marifat maka Allah, mal aya jalma nu kecewa deket jeung urang kan. Nu marifat maka Allah, sabab naon? Tahu diri. Nu marifat man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nu nyaho kana diri nyata nyaho ka Allah. Jadi nyaho kana diri teh seukuran nyaho ka Allah. Jalma tidak tahu diri karena hatena teu marifat ka Allah. Sakapeung urang hareupeun guru, sakapeung hareupeun pamajikan, sakapeung hareupeun pejabat, sakapeung mah hareupeun tetangga, sakapeung hareupeun mitoha. Ieu mah cicing hareupeun mitoha, rarasaan teh hareupeun santri. Pedah manehna ulama jumhur pepedengkrengan eta. Tidak tahu diri. Hareupeun indung aing cicing teh. Sakumaha disebut ulama jumhur bari profesor gede wibawa. Hareupeun indung mah aing teh dina hanapeun dampal suku indung darajat teh. Teu wani ngobrol saluhureun suara indung teh. Cek batur hina cek aing mah mulya teh. Aing sakit teh sabab nu jadiin moal aya kuring mun eueuh indung kuring. Apa derajat? Sabab naon? Nyaho ka Allah. Tapi zaman itu nyaho ka Allah maka tidak tahu diri. Perasaan geus jadi guru, hareupeun indung asa jadi guru, hareupeun guru asa jadi aing teh guru, aing teh guru, aing teh guru. Hormat ka guru? Teu. Naon sababna? Asa jadi guru aing teh. Salah kaprah kan. Otak loba jalma anu lupa hate, naon sababna hate teu marifat ka Allah. Sanajan bodoh mitoha, da ingat pamajikan aing teh menang mitoha pada teh ngurus bareto. Ya, milu maraban teu. Nyakolakeun milun teh. Keur gering bareto beak 20 juta sanu mayar, urang milu mantuan, kedah jadi pamajikan urang. Teu fungsi. Menang indung bapana, ayeuna dikawin ku urang jadi milik urang, ngeunah bener. Oh Kang, otak nyape duit 100 juta, hari kari 80 juta deui. Ka mana nyi? 10 juta dibikeun ka bapak, da kamari gering ngap-ngapan, ek bebeja ka akang, HP-na terikeun kontak. Ku abdi teh dibikeun da aya jaminan sawah. Lamun minantu nu tahu diri. Ingat tadinya pamajikan aing diurus, digedekeun, disakolakeun biayana. Pihak surah kira-kira. Miluman tuan teu? Teu dikawin jadi nu aing. Sakitu mah keun bae. Kumaha keun bae ulah dipikiran. Sakitu mah nakolakeun anjeung ya biak 200 juta hitung-hitung mayar miluman tuan we nu baheula. Ulah ya jaminan make kudu jaminan sagala. Ieu mah rek nganamaan mitoha kudu make jaminan ya. Nyerian mah majikan teh. Coba Kang lamun kitu. Raoseun mah mitoha. Lamun urang keun bae ulah dipikiran. Naon sab hitung-hitung mantuan ngurus anjeun bareto. Di 50 juta mah da ngurus anjeun ti leutik nepi ka kawin ku akang teh beak berarti 300 juta atau 400 juta mantuan saeutik teh mah ala kadarna dikeun deui jeung sawah ka ditu. So ya mah lain ka mana ning duit 10 juta dibikeun ka bapak teu mikir maneh mah hirup aing menang ribu eta teh hoyo dibikeun ka bapak maneh sanajan jaminan sawah ge lah teu sumat ku ripuhna aing teh. Sok diberi carekan ongkos yang teka percayanya kalau duit cari pemajikan bebeja ke bapana cek bapana balik sia gitu-gitu teh bukan minantu gelokos itu mah geus balik lah artina sok Kang ari geus ditah balik urang bingung budak ceurik cok ari hek teh geus kapikir kareunakeun geus bejakeun ridho moal aing cenah nyeri hate cek mitoha geus bayar balik maneh geus. Coba lamun seperti tadi bahasana Kang. Aduh aya ngeunah ieu minantu teh. Nyakal 20 juta aing hidup. 10 juta diridokeun. Keun hitung-hitung matuan hidup baheula ngurus jeung bejakeun ka bapak. Ulah make jaminan sawah ridho gitu. Malah mah tambahan deui 10 juta dijig bikeun ka ditu. Tah ieu mah bisa rek mayor sabada gering wis cageurna. Bikeun. Sok lamun kitu Kang. Kapake ku mitoha mah. Aduh aing aya milik gede ya boga minantu model kieu. Lamun boga budak awewe opat meunang cukupum dibikeun kabeh ku aing. Oh Kang, sabab naon? Sabab tahu diri kan. Abdi bukan dulur. Jadi sekda pas nyupiran lebaran kawan. Tempode cenah ye nyupiran. Cuman disupiran mana pan. Gitu. Langsung cek simkuri, "Ya Kang. Sekda teh di Pemda cing di dieu mah hareupeun mitoha tempo tah.
gigireun pamajikan supiran ulah sok ngalaga di imah kiai jumhur ge dihormat ku batur nyuk suluk pejabat oge balik ka imah beuretan bawang ge milu jeung pamajikan sabab ingat muasyarah bil ma'ruf lain masalah digawena muasyarah bil ma'ruf na atuheun pamajikan pangeureutankeun bawang oge lain kudu benernya ahun ka aing mentang-mentang jagoan jadi ulama besar profesor ongko pejabat nyuk suluk di imah ngalaga juga raja eta teh tidak tahu diri nu gitu teh kan. Oh cenanya teh bener. Supiran mitoha tukang ngeuntem bota. Di ditu sakasa teh di dieu mah aya anak aing sakitu. Kudu ngahidmah ka kolot. Bener. Ka kitu kan. Nu mata jalma kedamaian hidupna di keluarga seukuran makrifatna ka Allah kan. Ayeuna geus kan. Pemikiran-pemikiran nu salah. Rek bagja kudu beunghar heula salah kan. Loba nu beunghar teu bagja sabab naon teu makrifat ka kalah disiksa ku hartana kan. Nu fakir ge bagja ari nu sabar mah dina kafakiran teu jadi sumber kejahatan pada ridho kabeh kajenting dahar saayana saroleh anak jeung pamajikan urangna oge soleh hirup rukun betan teu ka tah coba sokan tapi mah segala loba tapi loba kapitna pasti adi jeung lanceuk merebutkeun motor merebutkeun mobil pemajikan jeung salakina pasti deui ceuk ieu meuli mobil ceuk ieu meuli sawah atuh manyun kabeh ceuk salakina ieu duit aing pake meuli mobil we geus manyun majikanana lain kalah kajadi nikmat jadi naon baliyat tah eta sabab Allah teu mere makrifat kana hate jadi paboro-boro nyumponan kahayang nafsu masing-masing timbul berantem di dinya maka moal aya kadamaian hirup matak damaina hirup di keluarga orang, di keayaan negara orang, seukuran makrifatna ka Allah. Lain kurang pinter, kurang kuat iman, kurang makrifat ka Allah. Mata ku ilmu makrifat mah dibongkar pemikiran-pemikiran nu salah teh kan. Segala-galana dunia bohong lah. Teu segala-galana dunia. Ku harta anjeun bisa meuli imah nu alus tapi harta anjeun can puguh bisa meuli kahirupan anu damai leres kan oh banu cicing di imah sigrong teh walah pagula botah pasea jeung mitoha jeung jeung minantu ripuh kan boro-boro nikmat hirup gitu jadi panyiksa sing nyamut di mana hate teu makrifat ka Allah sakur ta'aluk jeung diri urang nyingsieunan urang tuluy nyiksa urang sehingga boga mobil 2 nyiksa ka urang 3 nyiksa tiluanana 4 nyiksa patarana ada disiksa ku beuki loba beuki ripuh atau beuki senang kan nyiksa kabeh sabab teu makrifat ka Allah kadeta kan jadi sahajalma anu manggihan buah amalnya eta naon halawatus sirri kan sir aya nikmat dina nalika amal sedekah aya nikmat nu matak sedekah teh ngajam deui ya sedekah ceuk hatena lantaran nikmat sedekah lamun boga deui rek mere deui oh sedekah lain sekali ieu mah kapok sedekah ayeuna engke mah mun boga ting rek mere ting moal dan sabna maksa kapok ripuh karasana matak ari anu makbul mah makjur dina amalna tuluy berkesinambungan kang teu eureun-eureun mere kami toha nikmat mun boga rek mere deui geus ngajam teh gitu kan jadi cirina ibadah makbul teh nikmat sir dina nalika amal kurang make nikmat nyaksi kana jamal Allah kitu kan lain tina sabab salatna lain tina sabab dohirul maujudatna eta amal lain tina sabab urang bisa merekna tapi nyaksi kana jamal Allah nalika mere urang dalam mun aya jamal Allah anu dohir di urang cadu malah yang mere matak loba jalma nu boga teu mere teu dohir jamal Allah waktu lain eueuh tapi teu perlu tapi teu bisa ngalaksanakeun salat sabab Allah teu ngadohirkeun jamalna kan
Maka urang lamun migawe salat ingat ya sabab Allah ngadohirkeun jamalna. Lain urang nu hebat pada bisa salat, tapi Allah pada ngadohirkeun jamal Allah di diri urang. Jadi nu hebatna Allah lain urang. Urang mah tempat tohir jamal Allah. Keagungan Allah bisa ditingali di jalma anu la akhlakna mulia. Allah teh Al-Jawad Al-Karim. Allah Ta'ala teh Al-Halim. Allah Ta'ala lain beja Ar-Rahman Ar-Rahim. Katingali ku urang Rahmaniah Allah di jalma-jalma nu amalna aralus kan. Ieu Rahmaniah Allah. Tapi di antara jalma aya anu goreng, timbul tina rububiyah Allah. Allah kasipatan ku rububiyah, nu ieu mah salat, nu ieu mah teh salat. Timbul tina rububiyahna Allah, lain timbul tina rahmaniyahna Allah. Mata khairihi wa syarihi minallah. Urusan amal jeung urusan dosa, amal soleh jeung dosa. Amal soleh bisa diganyar, bisa teu diganyar. Doraka bisa dihampura, bisa teu dihampura. Mungkin duanana ge anu mustahil kan. Kulantara mungkin urang amal soleh ulah waka ngarasa hebat, teu can puguh diganyar kan. Urang ti gubragan dosa tentang frustasi, dan ari dihampura mah teu matak jadi naon-naon dosa oge. Ngan lamun teu dihampura bahaya, teu ulah wanian teuing, bisi teu dihampura. Kade ulah kelipu diri sorangan, lah duraka mah terus ya Allah mah hampuraan, cenah tah salah tah kan. Pada Allah hampuraan terus duraka. Bae da ya istighfar ieu lah migawe dosa. Kena boga obat merah dikeuretan leungeun sorangan. Kunaon Kang dikeuretan leungeun? Tenang boga betadin obat merah. Jelema teu peuti hinang banget. Betul mati kosewat ngeuretan kuku pasti kosewat boga betadin di lain anu ngarencanakeun rek duraka tahun hareup Gusti ayeuna geus ngumpul-ngumpul duit, lain gitu kan. Tengah haja karena dosa jeung embung migawe dosa tapi keukeuh terjadi migawe dosa. Buru-buru poporengkan pindah tina dosa karena taat, tuluy menta diham. Wah, gitu kan. Tong kudu liwanya kan. Ek bagja kudu beunghar heula teu kudu. Arek bagja kudu pinter heula teu kudu. Nu anu bodoh ge bisa bagja asal jadi murid sodik guru mur. Boro-boro beunghar nu fakir ge bisa bagja asal fakirna ulah kasifatan ku hirsu. Sobar dina kafakiran. Allah mere sobar kana kafakiran, nu fakir mah sangsara kan. Hitung-hitung jalma teu dahar tapi hayang dahar. Nu ripu mah hayang dahar tapi eueuh dahar. Eta ripu. Ari beunghar hayang ti bareto ngan nepi ka maot teu beunghar-beunghar. Da eueuh catatan di kono mubrom beunghar keur manehna. Yang sara diri itu mah. Mata cek Ja'far Shadiq jalma neangan perkara nu teu dijieun ku Allah mah nyapekeun diri. Mata di mana urang kasab sing ingat ya Allah nyeun untung atau nyeun rugi dina kasab dunya. Lamun untung siap urang kudu pinter syukur, lamun tiba kana rugi urang sing siap sobar. Tina sobar jeung tina syukur nepi ka Allah, nu fakir kakasih Allah, nu beunghar kakasih Allah. Ta eta ngaji hikam teh supaya nu hadir di dieu kabeh, nu bodoh nu pinter kakasih Allah, anu beunghar anu fakir kakasih Allah. Ulah mikiran lasih baturnya Kang. Ari aing sepeda ge butut ari batur. Ulah nyengan nyeri hate sorangan Kang. Di mana Allah ngajadikeun urang jalma fakir Gusti abdi teh paparin sobar dina fakir. Tah menta sobar we. Dan nikmatna cicing dina fakir teh eueuh bedana jeung jalma beunghar pinter syukur. Tah sami wae ka. Dari teu bisa syukur mah panyiksa beunghar oge ka. Jadi fakir, jalma fakir teu bisa sobar panyiksa. Nu beunghar teu bisa syukur eta beunghar teh modal pikeun cilaka. Ari modal keur cilaka mending gede mending leutik. Motorna motor Ninja 250 cc ngagasna tarik balik ngaran ka. Modal cilakana teh motor Ninja. Ari mah modal cilakana teh motor anu teu pati hirup teh. Berak-bak. Majuna ku nyudan, dikusruk insyaallah dongklak turu unggul. Aduh. Sok telah urang Kang. Tah ieu kajian makrifatullah teh pentingna teh Kang. Bener dina ilmu makrifat mah kapangi jalan hirup teh. Nu fakir teu kudu pikiran beunghar, nu beunghar ulah hayang
Oh aya eueuh gitu teu kudu dibalikeun kan. Nu bodoh geus tarimakeun dina kabodohan, nu penting jadi murid sodik guru umur. Ulah mikiran waduh aing teh keur musyahadah ya teh geus 3 tahun ngaji hikam teh eureun wae kitu ngajina ulah kan. Ulah mikiran geus jadi murid sodik guru mursyid mah meunang sapaati guru geus teu kudu mikiran naon. Hitung-hitung urang rek ngaji papangi jeung babaturan. Tumpak mobil ka dieu Kang. Keun lain nu meulina lain urang. Nu bensinan batur, da tumpakna sarua nu boga jeung urang. Bener Kang. Ngalamun inget kana hayang disebut nu bogana tah eta teu ngeunah eta teh. Ari pada nepi kana ngaji mah sarua jeung boga mobilin, sarua. Nu bedana ji sok. Mun ieu nafsu ieu teh ketumponan ieu. Aduh, teu disebut nu bogana aing teu ngeunah ieu teh milu ka batur tah eta Kang. Padahal mun inget kana hakikatna mah nepi na kana pangaji. Teu kudu ribet. Mata kering ke sirup make ilmu makrifat maka mau kudu keder. Nu fakir teu kudu mikiran beunghar. Nu beunghar teu kudu mikiran hayang fakir eta mah ulah dibalikeun. Nu bodoh teu kudu mikiran pinter, bodoh ge bisa jadi kakasih Allah. Teu loba cenah amalna, heuh da bodoh loba amal ge. Bener amal mah. Ya, nu bodoh mah Kang. Istighfarna ge cukup ku ngaji. Jadi ngaji teh pata nu berbicara astagfirullahaladzim make kan. Tara istighfar sia temunya. Naon sama bodoh atuh da. Istighfarna ge moal bisa. Ngaji asal niatna ikhlas memeh ngalengkah sampeanana dosana dihampura ku Allah. Oh, sakitu nikmat. Nu bodoh asal daek ngaji, guguru ka guru mursyid neangan ilmu anu manfaat, geus jadi waliullah, nu bodoh ge. Nu teu jadi waliullah teh nu bodoh teh nu teu daek ngaji. Bejaan batur. Moal sing tarang leuwih ka hideung ge salat ngaduk-duk ngaji teh lah bohong. Moal jadi waliullah kalau jadi dukun gitu. Oh, gitu bejaan batur karunya. Disugan jadi waliullah teh ketarang kudu hidung balas sujud. Gampang ceuk nu pinter ya Kang sakapeung mah aing euy aya untung keneh nu bodoh dipikir-pikir. Ngaji dihampura dasar. Perlu pinter kudu amal sing bener dihitung da ilmuna aya Kang. Aduh ribu nu pinter aja bodoh. Mata kulah leutik hate. Teu boga duit ini ke Mekah atuh haram mah bisa ieu ngan pindah ka dieu teu kudu riweuh. Hakikat haram lain masjid dan pindah. Mimpi aing di Masjidil Haram pindah berarti ka Indonesia lain gitu. Kepada kuring peresmian masjid di Majalengka saya 2 miliar. Urang kampung jeung masjid 2 miliar. Syukur cek sim kuring. Masjidna weweg muga-muga jeung salatna urang dieu sing waraweg. Ulah masjid weweg salat rayod. Muga-muga nyen masjidna ulah pas nyen pakuburan. Ari nyieun pada daek asup pada mu. Ari nyen masjid mah ciki ngan geus anu hoream. Kharabun an dzikrillah ke masjid jadi leuweung geledegan kena sing. Gitu. Muga-muga sing bisa nepi ka makrifat ka Allah. Da hakikat masjid di alam rohani mah tajalli ka Allah. Ya Kang, salat di Indonesia ada duit untuk boga keur hiber ka ditu mah. Salat di dieu di Cibaduyut. Tapi hatena makrifat ka Allah, hitung-hitung salat di haram hakikatna mah Kang. Kan peda teu gaya hungkul ceuk batur balik anu disebut Kang Haji. Teu sakitu. Teu gaya hungkul, ari balik ti Mekah mah sok aya nu robah bahasana. Mun haji ge nu bener meunang kaalusan teh Kang. Ditinggali tina segi niat mun haji kabagi opat lin ujhah, li sum'ah, lil masalah, lillah. Cek Rasul kulluhum pinar kabeh kana neraka nu ngaji jeung umroh teh. Kecuali anu hiji illa wahidan lillah, nu tilu mah lin nujah li sum'ah lil masalah kana neraka kabeh nu ngaji jeung umroh teh kan. Mata kudu make ilmu supaya ulah tiba kana anu tilu keuna kanu hiji. Keuna kanu hiji mah pangnikmatna. Man hajja lillah ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Nu ngahaji karena Allah, nu umrah karena Allah, dosa nu anggeus dihampura nu acan ge dihampura ku Allah. Nu encan geus dihampura janji Allah. Tapi lamun lillah
Ngan lillah teh beda-beda, lillah abidin, lillah salikin, lillah wasilin, lillah arifin. Panjang deui ngajina jadi. Aduh, ari ngaji ulah sekali hayang apal sakabehna. Seutik-seutik ngeser-ngeser. Ajengan terangkeun kabeh malah geus sampai ka asar ge kudu diterangkeun kabeh. Tade, nulin nujah, cara apal sorogeun ka ajengan. Kumaha mun ngaji linujah? Lisum'ah lil masalah kulluhum finnar cek Rasul. Kana neraka kabeh ge. Kecuali anu lil mata kalimatus sapar sim geuringan kalau ka Mekah kan geus didaruahkeun tah sawwadakallahu taqwa wa wajjahaka fil khairi wa kafakal hamma kalamun datang daruahkeunnya kumaha ngaduahkeunna qabilallahu hajjakum wa ghafara dzunubakum wa akhlafa nafaqatikum kayak akang tapi balik ke Mekah kudu mawa oleh-oleh ruwah lain korma oleh-oleh macing teh Kang. Korma mah urang ge sanggupeun meuli 1 kilo ewang mah. Rek mere sorban cenah ka ajengan lah 10 ge kabeuli sorban ku ajengan. Naon oleh-olehna Kang? Haji. Sabaraha hurufna? Sabaraha rupa? 3 ngan 2 rupa. Ha, jim, jim. 2 we Kang, hakna hilim. Tah ke balik ti haji kudu mawa oleh-oleh hilim. Hilim teh teu gancang amek di urang mah. Mun di Allah mah teu gancang nyiksa kanu dosa. Urang salat subuh geus tinggalin 2 minggu disisa langsung ku alon teh. Anggar we kieu sugan sakali liwat subuh nyeri suku. Sakali deui liwat subuh nyeri panon. Henteu ban can disiksa lebih ka ayeuna ge. Hilim Allah taala. Tege uih ti ditu nyanak hate anu pinuh ku hilim. Teu gancang amek. Lamun bojo boga salaki teu gancang amek nikmat mah. Mitoha boga minantu teu gancang amek nikmat mah. Jadi tetangga ge lamun urang boga tetangga teu gampang amek ka tetangga nikmat. Jadi kabeh meunang oleh-oleh hilim ti anu mau ngaji jeung eta korma malah beak 3 menit oge dibere 1 kilo ewang oge tapi hilim ya aduh nu dimiliki ku hate Kang Haji bala nikmat sarerea leres Kang tetangga nikmat gara-gara boga hilim mitoha ge nikmat pamajikan nikmat budak oge nikmat sakabehna nikmat toh di sekelilingan urang gitu gara-gara hilim ari haji ari jimna naon jituka bidan bin jimna teh Kang tak oleh-oleh nu kadua jituka bidan bin kuring datang ka Gusti nyomponan pangundang Gusti bari umuring kungku dosa ibadah dosa ubudiyah dosa abudah Corik di situ minta dihampura janji Allah nu tadi man hajalillah ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara balik nu ngahaji dihampura dosana kabeh ku Allah nu anggeus jeung nu acan karana lillah mu ngahajina balik ka dieu sanggeus dihampura dosa mawa doa mustajab. Jadi hilim jeung doa mustajab. Nu daratang mapakeun lain korma jeung sorban, ngan lamun dibere mah moal ditarima. Tapi utamana mah mapakeun doa mustajab. Aing boga Pak salaki teu pati soleh, kuat tetang ka Kang Haji doakeun. Salaki abdi sebeuleuh itu ae gitu. Kang Haji mumpung karena datang yang mustajab doana tah eta Kang. Jadi nu marapakeun uiti haji teh lain korma lain sorban, mapakeun hilim oleh-oleh hilim jeung doa mustajab. Nikmat kabehna aya di sekitarna. Jalma anu fakir tetangga doakeun ku urang sing jadi beunghar. Jalma anu lemah iman doakeun sing jadi kuat. Jalma nu rampus doraka doakeun sing beuki kenor kana dosa. Namun boga doa mustajab, boga tetangga saleh kabeh, boga indung soleh, indung bapa soleh, mitoha soleh, pamajikan jeung anak soleh, nikmat di rumah Kang. Gara-gara doa mustajab urang. Jadi damai kehidupan urang. Taya nu hesena mawa oleh nu dua ya Kang. Hilim jeung doa mustajab. Eta hari kudu ganti kopiah mah tina hideung kana bodas gampang eta mah teu kudu ka Mekah ge di Bandung ge raya eta mah. Nah iya jarek moal hilim jeung doa mustajab nah cenah. Papatahan ge mah awas ajengannya lamun aya walimatu safar balik awas ya lamun teu oleh-oleh dua hilim jeung doa mustajab.
perjalanan seperti tadi. Eta ibadah pakai ilmu kan. Qala Abu Turab wallahu a'lam.